bola. Bola naon nu matak sedih? Bola poli. Bola mataku melihat Ajeng dan dirinya. Hahaha. Pasti moal katebak ya kan aya 7 manuk hermatokan jagong terus ditembak kilu sesana sabaraha. Opat atuh sesana makan 7 kurang 3 opat. Haha katipunya angger 7 hatung kan ngadengi sora tembakan. Hahaha. Haji ge bener mana jagoan. Kalong naon nu pinter nyanyi sok tebak lamun katebak jagoan. Kalong wewe nya pasti kalong wewe jawabana. Nya salah atuh jawabana kalong gajudika ya Marsanda. Hahaha. Haji Bosen menang wae cik deui ya hayam naon anu sukuna 1000. hayam nu sukuna 1000 hayam nu dahar kaki 1000. Salah deui kana bodoh maneh mah sakola deui jugnya jawabana hayam nu keur pawe atuh gak kagak kadutukan jadi kaseuleuk si kilengkenger. Diubek di teanganna higeus kapanggih dipiceun naon sok. Naonnya macul meureun macul geus ngalataneuh langsung dipiceunan nya. Hahaha piraku teu apalnya jawabana korong atuh tempo wenu. Sok naon deui lah kurang ayeuna mah pasti katebak. Maneh sok naek mobil kan tah naon sababna tumpak mobil sok mundutan. Soalnya keangin-angin atuh kan pantu mobilnya dibuka. Lain atuh soalna lamun ban mah kotak bakal ajrag-ajragan. Hahaha. Sebutkeun 5 buah-buahan dalam 2 detik bisa teu? Apel, anggur, teuing ketang naon atuh? Nya bisa atuh da urang mah sakolana di Brazil jadi hayang apal jawabana teh rujak. Hahaha. Di luar koneng di jerona bodas nu apaleun ngan monyet naon sok. Cau nya jawabanna. Berarti maneh monyetnya ah. Gelo maneh we monyet. Geningan apal jawabanna berarti maneh monyet. Ya udah urang mah pinter atuh aing geus jawabanna naon maneh mah kitu ih. Maneh mah embung eleh jika pemain tinju. Eleh mah dijajah wae lieur. Maneh mah ngadon curhat kosing. Sok deui ayeuna mah ketebak yakin. Hayam deui nya hayam naon nu sukuna hiji. Ya anu geus dipencit. Komo muncekerna di seblak nikmat sia tapi jawabana lain eta jawabana mah hayam nu keur jengke. Hahaha. Terakhir salah wae maneh mah keur diajar heula juga Mbah Google baso dibalikeun jadi naon. Kumaha teu kadenge. Torek maneh mah ai baso dibalikeun jadi naon.
nya bahe atuh apalnya orang ini mah jawabanna mah ketipu anjing. Ajik nah apalah ya nama maneh pinter tapi yang urang jagoannya tata rucinganna. Polontong sia. Kurang teh atuh nilis Komariah si halis meriah hahaha geus urang rek ngabuburit heula jeung Mang Juned.